ari rahayat jeung saha ari lurah. Sampurasun harewos bojong. Saha ari rahayat jeung saha ari lurah. Tah ayeuna urang guar nganggo bahasa Kirata. Mudah-mudahan sok sanajan dikira-kira nyata aya guna sareng manfaatna. Rahayat rah teh darah atawa getih, hayat hirup. Jadi getih hirup. Saha anu kagolong atawa kaasup kana getih hirup? Aya 3. Kahiji manusia atawa jalma. Sarua ngabogaan getih. Kadua sato hewan. Sarua ngabogaan getih. Katilu tumbuh-tumbuhan. Sarua eta oge ngabogaan getih. Ngan disebutna getah. Jadi disebut rahayat teh nyaeta makhluk hidup anu ngabogaan darah atawa ngabogaan getih. Nyaeta manusia, sato hewan, jeung tumbuh-tumbuhan. Ayeuna lurah ditanak tina bahasa Kirata nyaeta lurah teh luluguna rahayat. Janten kesimpulanana nu disebut rahayat teh sanes mung saukur manusia hungkul atanapi mung jalmi hungkul. Kalebet eta sato hewan. Kalebet oge tumbuh-tumbuhan. Sadayana eta teh rahayat. Nu disebut rahayat teh nyaeta setiap makhluk hidup nu aya di alam semesta ieu anu ngabogaan getih atawa getah. Ari disebut lurah nyaeta luluguna. Lulugu rahayat. Tah eta pamenak simkuring dina leresan saha ari rahayat sareng saha ari lurah. Upami ditinggal tina segi bahasa Kirata. Ya mudah-mudahan aya guna sareng manfaat. Hatur nuhun. Cag bray.